Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi maha kaya Gusti. Alhamdulillah karasa kekayaan Gusti. Abdi dagang untung bae dikocorkeun beureun kekayaan Gusti ka abdi. Loba teh manu kitu mah. Tapi begitu nyana dagang hajur rugi deh Gusti. Iya kumaha sih urusanana? Iya kunaon ieu? Kok abdi dagang tapi rugi deui. Ye coba atuh. Ka Gusti kos kitu. Tah eta ngaranna henteu sadar kana papas teh. Eta ucayaan. Hatena ucayaan. Wa man lam yajalillahu lahu nura. Di mana ku Gusti Allah henteu diberi cahaya, famalahum min nur. Cahaya. Di mana cahayaan eta kos kitu tadi. Tanu mandak urang kudu ngawauhan nu sugih hirup mah. Kudu ngawauhan nu sugih sebab aya nu sugih nya nama hayang dipentak bae. Lamun henteu mentak ka nyana bendung. Lah resep beja teh nu sugih eta mah tah. Tuh, hayangna dipentak bahkan teu dipentak ge sok mere bae. Nah, nu sugih eta teh deukeutan ku urang. Bahkan lamun urang mentak anu sejen nya nama bendung. Tah deukeutan tah nu sugih eta. Nu sugih eta teh saha? Nu nyiptakeun langit jeung bumi. Tak maha sugih. Cak Gusti Allah aing ye nu bogana penta ku sia aing bakal mere. Sia teu menta ge ku aing dibere bae komo sia mun menta ka aing. Jeung aing mah resep jasa lamun dipenta. Tur lamun sia menta ka nu sejen ka Gunung Kawi bisa aing mah teu resep jasa. Menta ka pamarentah ge teu resep jasa. Menta ka makhluk ge teu resep jasa. Ka aing penta. Tah Allah meresepeun jasa dipenta. Haji pending mun dipenta geus kieu bae. Ya, panakol ya. Incuna ge datang ka tiluk daek menta. Incuna sorangan, tuh menta sama kakek. Ih, enggak mau. Kenapa galak? Ya. Urang lamun geus bisa burak bere eta urang geus bisa make akhlak Gusti Allah. Taqallaku bi akhlaqillah. Allah memere bae terus tah urang ngadeukeutan nu maha sugih bae geus ka Gusti Allah. Kangjeng keur cali menuju cali jeung para sahabat. Jol bae aya jelema datang. Waalaikumsalam. Kula datang ka dieu coba Tuan alimni goroibal ilmi. Coba abdi pagahan ilmu nu aneh. Hayang ilmu nu aneh. Geus kaharti ku Kangjeng teh pasti ilmu nu aneh teh bisa hiber. Mun ka sumur ngagejeblung teu paeh. Lamun ka beulem henteu tutung. Mun dagang hayang untung bae ulah cara si eta. Eta ilmu aneh aya jaho ka hate-hate jelema maksudna kan gitu. Cik Kangjeng Nabi apakah anjeun geus nyaho kana dasar ilmu? Cik eta lalaki Tuhan aya dasar ilmu naon? Cik Kangjeng geus jahon can anjeun ka Allah. Atuh jauh. Allah mah nu disembah ku kula. Geus can dilaksanakeun hak-hakna. Emang aya hakna naon? Hak Allah teh nu kudu dilaksanakeun eta ngaranna dasar ilmu. Ke Tuhan maksudna hak Allah nu kudu dilaksanakeun teh naon? Nu kudu dilaksanakeun nyaho henteu maneh kapaeh. Paeh. Atuh tuh mah sering jajana manggihan nu paeh mah. Nyak sia nu paeh. Tah. Geus encan mempersiapkeun jang paeh. Sadar henteu bahwa maneh bakal maot. Lamun maneh sadar bakal maot, kemudian geus ngalaksanakeun jang pibekeleun engke ba'da maot. Geus jang.
Gustinya kos kitu naon. Umatak ulah waka nyaritakeun anu aneh-aneh ilmu mah sa Kanjeng Nabi eta beta bekal paeh eta aneh. Ulah waka jeung hayang segala bisa hiber. Ulah kos kitu. Tah mah Haji Pendi geus leuwih teh Haji Pendi mah mun ditanya isuk poe naon nya mah nyahoan. Wow, jagonya nama tuh. Nah, eta Haji Pendi isuk naon poe naon nyahoan nya nama. Sebab naon isuk bakal anu nagih. Nyawan ilmu gaib teh jagonya eta. Ya Allah ya Rabbi tah cek Kanjeng Nabi geus ulah nu aneh-aneh geus lamun sadar bakal maut mempersiapkeun jang bakal saenggeus paeh eta termasuk ilmu nu aneh. Gas kuari mau balik cek Kanjeng Nabi laksanakeun heula eta geus dilaksanakeun eta karak balik deui ka dieu nanya deui hayang ilmu naon eta si lalaki langsung balik mingpiung nyaho teu mingpiung urang dieu nyaho ka mingpiung teh atuh nyaho jeung lembur urang dieu aing ge nyaho di dieu jadi mingpiung mah geus teu nyelek-nyelek deui ngaranna mingpiung ngaranna lewosat geus teh nyelek-nyelek eta ngaranna mingpiung nu kos kitu kos jelema ditolak cinta eta mingpiung teh jelek-jelek deui ya percuma nyelek atuh nah eta jelema balik langsung ibadah ka Gusti Allah salat waktu puasa waktu maca Quran mun aya milik sedekah wah getol haju nyana datang deui ka Kanjeng Nabi Tuan alhamdulillah sakumaha kutuan geus dicaritakeun abdi titah ngalaksanakeun persiapan yang maot. Waduh, deuleu tah tarang harideung tah. Tarang harideung. Purutan eta. Haji Pendi hideung. Sarua nyana ge hideung. Ngan urut budug. Suganda urut sujud. Orang urut bisul. Ya Allah. Cak Kanjeng Nabi sanajan ibadah getol datang ke hari dentara ngaleuwihan malaikat tapi lamun teh mah teh henteu cahayaan Islamna teu bercahaya eta sacape-capena ibadah ge mun cara pare mah gacung hapa tuh eueusian sualajan utek-utekan ibadah tapi teu cahayaan eta gacung hapa eueusian Masya Allah kan eueuh naon tah nu mantak urang kuari alhamdulillah kumpul di dieu kabeh agamana akur Islam sedengkeun Allah geus kajelaskeun inna dina indallahil Islam saenyana agama nu dipikaridho ku Gusti Allah agama Islam jadi berarti urang di dieu kabeh geus aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal jelema anu neangan agama beragama salian Islam moal ditarima di akhirat termasuk kana minal khosirin rugi-rugina di akhirat disate engke kerecek tak urang makan imal aya nu disate paling gak dijemurkeun
tuh geus ngerasanya asan aing di kulub itu ngomong teu lah nya. Ya Allah. Tapi orang lamun ngalah wudu teh kan sok didoaan tah. Didoaan Allahumma ij'alil ma'a tahura wal islama sok macan teh sia. Sia gitu ngajawab. Urang lamun ngedeuk Allahumma ij'alil ma'a tahura wal islama nuro. Tuh Allahumma jalil ma'a tahura, he Allah muga ngajadikeun Tuhan Gusti kana ieu cai suci tur nyucikeun wal islama nuro jeung supaya ngajadikeun Islam cahaya. Islamna cahayaan. Aya sahabat daros Tuhan, emang lamun Islam na cahayaan aya beda tuh? Atuh aya cenah Kanjeng Nabi. Kumaha teh bedana? Kanjeng Nabi macakeun ayat famay yuridillah saha jelema nu dikarepkeun ku Gusti Allah ayyahdiyahu dituduhkeun ku Gusti Allah yaj'al sadrahu digajadikeun ku Gusti Allah dadana hatena insyirah jembar lapang yashrah sadrahu lil Islam gitu. Hama yuridillah saha jelema nu dikarepkeun ku Gusti Allah ayyahdiyahu dituduhkeun ku Gusti Allah yashrah sadrahu lil Islam jembar hatena di samping daek narima kana Islam kos urang insyirah jembar cahayaan hatena teh cahayaan cek sahabat teh Tuhan aya nu cahayaan hatena kos kumaha sih engke eta praktek-praktekna pibuktieunan lamun hatena cahayaan Islamna berarti bagus. Di mana Islamna bagus dina harti cahayaan teh na ieu aya 3 rupa. Nomor kahiji cak Kanjeng Nabi resep jasa ngalaksanakeun ibadah. Nomor kedua di mana-mana cahayaan narima kana naon papasten ti Allah. Nomor katiluna bakalna pikiranna ka akhirat bae ninggalkeun pikiran dunia. Tah eta nu kitu cahayaan hatena. Tah balikan deui supaya tenget teh abeh urang cahayaan apa henteu hate urang. Nomor kahiji dibere resep jasa ibadah ka Gusti Allah. Resep beta asal ayat tongtrong we haju beri ome resep ya no resep ngombe tongtrong tah sarua jeung ngombe tasbih gitu tah ai babacaan mah tilok tasbih di kieu-kieu beset bawa tasbih tuh bener ai babacaan mah tilok babacaan ge ngan kieu doang kabayar moal ya Allah ya Rabbi eta mah penipu sebenarnya mah atuh penipu eta teh dibawa aya di wiridanana lain eta Masya Allah. Nah di mana-mana hate cahayaan wani ngalaksanakeun ibadah embu ngalaksanakeun maksiat eta cahayaan hatena Islamna berarti bener. Nah lamun kuari jelema Islam KTP lagi malah boga tilu kos Haji Pendi tilunya nama KTP teh oh loba batu mah hese KTP nya mah tilu eta lah bajingan teh kos kitu eta tilu. Nah iya KTP nama Islam jelemana Islam tetapi daek ngalaksanakeun maksiat kurang giat karena ibadah maksiat daek leletikanana main gaple. Lamun aya Islam masih keneh balak genep di kieu-kieu
koto kunyana dikitu-kitu tah naonna karang-karana jangjang naon ngaranna tah tuh nyawan teh tolol teh coba aju dikitukeun tah cuma hiber teh naon ngaranna jantur aing ge nyawa nang disiakan eta atuh lamun kotok dikitu-kitu teh tah uluna naon tah ngaranna dipale eta teh diadukeun bareng kitu eta urang cayur tolol tah kos kitu tah mang cayur eta pagawe mang cayur eta sebenarnya nah lamun masih keneh daya kos kitu tah nya Islam mah Islam tapi daya keneh main remi daya keneh main catur daya keneh main gaple anu osok dikitu-kitu teh vlog naon ngaranna tuh nyawan bandarna renyana meureun mudah-mudahan kabawa ka akhiratnya mangajinya tah eta daya keneh kos kitu minimal boga TV keneh tuh eta nonton TV naon maksudna coba mun pake maca sholawat sabaraha jam eta nonton TV mun pake maca sholawat Masya Allah sabaraha ratus urang kieu bae di TV kos do oplo eta sebenarnya teu hayu ja pikir ku otak terus dengar orang kene mah potongan kos kieu atuh aja huis geus lain di hulu ka jembut-jembut masa kene nonton TV tah nah geus mulai tah berarti tah Islamna geus teu bercahaya geus teu bercahaya tah Islam mun daek kalaksanakeun maksiat berarti Islamna geus teu bercahaya lamun geus teu bercahaya sakumahakan Gusti Allah dina Al-Qur'an wa may yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur lamun ku Gusti Allah geus teu dibere cahaya atuh eueuh cahayaan ana eueuh cahayaan teu meunang neuleuh jahe asal neuleuh jahe baju kieu teu kicup-kicup kieu tapi Mang Uting wajar lah neangan deui tuh saya calonna nah itu masalah dua habak sekali lah tah ieu lamun geus eueuh cahayaan teh atuh geus abrut-abrutan maksiat terus Islam mah Islam tapi terus we maksiat mulai tah lamun geus loba maksiat ibadah teh ibadah ih sakitu deket ka masjid teu nyaho tihang masjid teh nya deket ka masjid mun ditanya tihang masjid sabaraha wallahu a'lam weh sia ka masjid emang aya naon karpetna geus diganti ku aku bener sia yeuh wari mah wow hebat biasa nyana kajinya ka masjid goblok jantu cek nya teh keluar deui tolol teh coba itu dilalaga gitu supaya ke masjid cuma ke masjid nempo doang di jendela ya tuh diganti atuh geus bae teu asup-asup acan eta berat dek asup ka masjid tah ieu cahayaan wa man lam yaj'alillahu nura fama lahu min nur lamun ku Gusti Allah henteu dibere cahaya eueuh cahayaan di mana-mana geus eueuh cahayaan sangheut ibadah teh sangheut asal geus dibere sangheut berarti nutup lawan sorga nu muka lawan tuh dia paling teu sia horeng tuh dah ya kira-kira ieu mah ieu ngaji nu di dieu ye kira-kira ye nu di dieu ye ye cahayaan apa henteu sih sebenarnya guys urang mah neuk danya be cak urang dieu Mang Haji Pendi cahayaan teh goh henteu eta ku kabehan henteu cenah deui berarti budak palinter nyaho nya ge Rusdi atuh gebelek begadeulan eueuh cahayaan sakieu sebab carita TV jana pangbogaan panggedena carita HP boga 3 HP-na atuh carita tilok ngabohong raja bohong atuh geus cahayaan budak ge nyahoan henteu cek cenah
geus teu kudu hese-hese teu kudu kakolot ka budak bae biasa kali deh cahayaan teh tuh cahayaan lebentak sama kula masuk ingin ka dongeng da dongeng. Nah aya urang kitu India, aya urang Arab, aya urang Indonesia. Kabar urang Indonesia Haji Pendi ya tilu. Nah ieu cek jala ieu aya kandang embe bau pak kuat-kuat ieu dongeng di Jalaluddin Rumi ke deh ieu pak kuat-kuat. Coba saha nu kuat di kandang embe, ayo embena aya di dinya, embena aya di nya bau nya hangset embena ge aya. Mulai orang India heula asup orang India ka dinya, tahan kunyana, geus ngap-ngapan, geus 10 menit doang kuat keluar. Wah cek orang India, waduh tidak nehi cek gitu. Aduh Masya Allah kekuat ceknya guys tekuat. Nah bari orang Arab dah orang Arab Baduy. Wah kan biasa orang Arab Baduy makan ngaranna ge orang leuweung asana ieu mah kuat ieu mah. Asop nomor kedua aja tenang seserian rada deres kuat 20 menit. Wow nah hampir sarua kan yang Baduy mah embe tapi kan masalah tak embe teh masalah ngan 20 menit doang. Wah cek orang Baduy teu kuat cek tetap bau biasa. Nah bagian orang Indonesia Haji Pendi, nah asup kadinya karak 5 menit doang embe nu keluar. Cak embe teu kuat aing gitu. Eta dongeng ongkos anu supaya jeung biasa padahal maknana pohara itu ngarada ge dongeng wali gorenganan aya jelema eueuh cahayaan mah eueuh cahaya embe ge kabur eueuh cahayaan sok di dieu Haji Pendi coba ge Haji Pendi urang geus beres ngariung ke nama maca di dieu tek datang teu kalabur bae ge atuh kutub robahan ditinggal kutub robahan paling ge jeung si Golib bae di dinya kapaksa Golib ge ulah lalawara cahayaan teh cahayaan ulah manusia embe ge kalabur bau di samping bau henek di samping henek teh seueur sok saha nu betah deket Mang Haji Pendi ayo coba incuna itu kakek masih ada aja ya. Kapan nggak adanya. Lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, coba introspeksi ieu keur carita ieu geus kajian ulah nyaritakeun batur balik ka diri urang ke ai hate aing cahayaan teh sinu sabenerna lantaran tadi lamun cahayaan mah dibere resep jasa ibadah eta kakarak nomor kahiji eta kakarak nomor kahiji tanda jelema nu aya cahayaan dibere resep bae masyaallah waktu salat teh geus ditungguan bae di deuleu deui wah pisan masih kena jam 10 deuleu jam 11 setengah 12 geus siap-siap ya pas jam 12 hees cahayaan cahayaan Masya Allah geus ke malah ka sare cek nya sakedeung deui salat besi tinggalin berjamaah aya cahayaan eta nu kos kitu ngaran beres datang waktu salat qobliyahna ba'diyahna beres eta terus wiridanana komo datang ka haju terus maca Quran ya Allah ya cahayaan eta nu kos kitu tuh kaluar di masjid urang ngantongan duit dirinya aya kotak nah hasilkeun ieu kotak itu dibongkar orang etek orang cayur gegedena orang pondok nah
eta lah cahayaan mah kos kitu tah ka budak dede ka sesama nyaah ka saluhureun hormat eta ngaranna aya cahaya nginaheun lamun hate geus aya cahayaan sebab pada dasarna jelema ngudag-udag cahaya lamun Kangjeng Nabi dibahasakeun cahaya diudag kabeh sebab ieu kabeh ge tidak cahaya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langit tina cahaya Kangjeng bumi tina cahaya Kangjeng wabeh alam gunung laut berikut hewan-hewan termasuk urang tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah tinggal ieu di diri urang aya cahayaan ta eueuh urang anu ngarti urang nu nyaho urang nu sadar ketika aya cahayaan dibere resep urang ibadah dibere daek urang ngalaksanakeunana dibere tenang yashrah sadrahu lil Islam jembar hate nomor kadua narima cek Kangjeng Nabi tina papasten artina narima Kangjeng Nabi tina papasten teh kumaha Allah bae lantaran hakim nu paling adil iwati Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kurang apan osok dibaca alaisallahu bi ahkamil hakimi ulah di beja surat naon eta eta teh artinya jelema sok dibaca ge tuh cak nu di tukang alhakumut cenah deui na bejaannya na maksudna mah sarua ondona itu mah alaihissallah ya kabil hakim Allahumma hebat na hukuman pang adil-adilna eueuh di hakim nu paling hebat Allah kuayana sakitu naon bae keputusan terhadap diri orang terhadap halayak rame terhadap hewan gunung laut bumi keputusan Allah sebab Allah teh ahkamil hakim urang sadar aing dijieun ku Gusti Allah model kos kieu narima urang ngaca ye dikaca ya Allah ya Rabbi ya abdi ciptaan Gusti alhamdulillah dibere kasep mun kasep teh dibere gelis mun gelis teh sadar tah alhamdulillah loba tah manu kitu mah tah begitu aja pending ngaca aing jore amat nya cek nya ambil jeung nu di Cisoka akur di mana ka di Cisoka teh tuh solear si wanyahoan begitu ngaca teh ieu mah akur jeung deui solear main mah ngan buntutan doang atuh buntutan ge nu kadeuleuh tu kadeuleuh mah aya ge sabarna nah ieu lamun aya jelema ngaca aing jore amat sih Gusti kunaon si abdi diciptakeun jore tah eta jelema henteu sadar kana papasten ti Gusti Allah panghese-hesena teh sadar jambal kebal di alam dunia geus sakitu geus alhamdulillah dijadikeun jelema geus bae sakitu ngeunaheun jadina tenang karena pikiran teh keur ngaji mah balik bae ka imang ngaca jore aman aing ye tuh coba ge ketika urang dibere jadi pedagang haju untung bae alhamdulillah ya Allah ya Rabbi maha kaya Gusti alhamdulillah karasa ku abdi kakayaan Gusti abdi dagang untung bae dikocorkeun bareng kakayaan Gusti ka abdi loba tah manu kitu mah tapi begitu nyana dagang haju rugi deh Gusti ieu kumaha sih urusanana ieu kunaon ieu kok abdi dagang tapi rugi deui ye coba atuh ka Gusti kos kitu tah eta ngaranna henteu sadar kana papasten eta cahayaan hatena cahayaan wa man lam yaj'alillahu lahu nura di mana ku Gusti Allah henteu dibere cahaya famalahum min nur cahayaan di mana cahayaan eta kos kitu tadi tanu mandak urang kudu ngawauhan nu sugih hirup mah kudu ngawauhan nu sugih sebab aya nu sugih nya nama hayang dipentak bae lamun henteu mentak kanyana bendu lah resep aja ketawa nu sugih eta mah tah
tuh hayangna dipenta bahkan teu dipenta ge sok mere bae. Nah nu sugih eta teh deukeutan ku urang bahkan lamun urang menta ka nu sejen nya nama bendu tah deukeutan tah nu sugih eta. Nu sugih eta teh saha nu nyiptakeun langit jeung bumi tak maha sugih cak Gusti Allah aing ye nu bogana penta ku sia aing bakal mere sia teu menta ge ku aing dibere bae komo sia mun menta ka aing jeung aing mah resep jasa lamun dipenta tur lamun sia menta ka nu sejen ka Gunung Kawi misalnya aing mah teu resep jasa menta ka pamarentah ge teu resep jasa menta ka makhluk ge teu resep jasa ka aing penta tah Allah meresepeun jasa dipenta haji pendi mun dipenta geus kieu bae ya panakol ya incuna ge datang ka tiluk daek menta incuna sorangan tuh menta sama kakek ih enggak mau kenapa galak ya urang lamun geus bisa burak bere eta urang geus bisa make akhlak Gusti Allah takhallaku bi akhlaqillah Allah mah mere bae terus tah urang ngadeuketan nu maha sugih bae geus ka Gusti Allah. Nah ieu lamun hate urang aya cahayaan, hate urang aya cahayaan, sadar kabeh ge horeganan diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika aya seorang waliullah di Baghdad. Begitu manehanna keur di Baghdad ternyata horenganan di daerah Tartar keur perang terus perang nyana ngadenge begitu nyana ngadenge eta peperangan geus mah awewe pararae sipil-sipil masyarakat teh budak leutik ke parae nyana ngomong kieu ka Gusti atuh kunaon eta diperangkeun sehingga eta para raeh masyarakat emang eueuh nu ibadah emang eueuh nu sok kudang ti peuting emang eueuh wali pan beureun aya wali maot aya ulama maot kudu maotkeun aya diperangkeun ku Gusti langsung nyana peutingna sare barang sare ngimpi kapanggih jeung hiji jelema make jubah terus nyekelan surat eta dibabawa bae begitu dibabawa kapanggih teh jeung nyana ieu surat naon eta? Ieu surat ti Gusti Allah. Coba tah pang bacakeun. Begitu dibaca dina tulisanana aya da'il i'tirad tinggalkeun ku maneh ngalawan Allah. Tinggalkeun ku maneh nentang ka Allah. Dibaca takunyana sebab Allah mah pang adil-adilna. Eta meperangkeun urusan aing, gempa urusan aing, banjir urusan aing, angin urusan aing. Sia bae urusan sia cak Gusti Allah. Ulah sok nentang-nentang ka aing make jeung tatanya, make jeung diperangkeun. Loba budak pararae, loba manusia pararae, aya kiaian, aya walian. Urusan aing teh mah sia, urusan sia. Geus datang ka mana sia, dumadeheus ka aing. Hudangnyana masyaallah kaget nyana disarekan ku Gusti Allah langsung ditegur make surat model tadi. Wali mah kos kitu. Impianana teh hebat. Aing ngadenge haji pendi mangimpi teh ya Allah ya Rabbi diudag-udag genderuwo aya ngimpi kos kitu eta aya deui nyana mangimpi naik ka gunung raga paling hebat nyana mangimpi diudag-udag anjing sanggeusna diudag anjing ngajunya na kagang geus kagang haju hayang kiih manggih sumbur maju kiih ngompol eta haji pendi mah kos kitu impianana masyaallah. Wali mata ditegur ku Gusti Allah make surat tinggalkeun nentang ka Gusti Allah sebab kabeh ge ieu adalah urusan Allah cak Allah sia ulah tatanya kunaon ku aing digempakeun ulah diutang hitung Gusti teh urusan aing kunaon eta teh ku aing dianginkeun ulah make diutang hitung teh urusan aing kunaon diperangkeun ulah make jeung tatanya urusanana teh urusan aing sebab aya jelema anu ku aing di maotanana melalui senjata-senjata melalui pedang-pedang jeung sajabana hakikat nama horenganan eta teh deuk di maotan ngan carana Gusti Allah aya anu raga tangkal kalapa aya nu raga ka sumur aya nu gering aya nu perang
aya anu di luhur kasur kieu bae cara kabari teh urang Balaraja datang ku Tangerang jeung ngopi ku pamajikan dijieun kopi jieunkeun kopi jeung nginum kopi bari ngarokok kieu bae nyana di kasur teh geus beres ngarokok lah aya meureunanan bangsa 20 menit mah pamajikanna ka dinya deui ditoelan ku pamajikan kaji oya gabe pae ngopi can anggeus ngarokok can anggeus nyana ngedang doang gitu mah Masya Allah nu geus dipasangka bakal paeh jasa kamar hiji paeh hirup kene ngana gua sehat deui malah mah make susuit deui aya jahe sweet tolol tuh coba lah ieu urusan Allah nah balik deui lamun hate urang cahayaan geus moal aya nentang-nentang ka Gusti Allah geus urusan Allah urang tani geus tani terus parena bagus kabladieuna gacung hapa nah urang kan ngomong kok ieu jadi kosia kurang naon si aing pengurusanana iya Allah ya Rabbi Gusti urang maka Gusti deui bae naon teh Gusti ya kok ieu kurang naon ieu da pupuk dan lain sebagainya urusan aing teh Gusti Allah siana sing sadar lamun kula inget ka dongeng harita di zaman Sayyidina Umar aya kabeuleman begitu aya kabeuleman di zaman Sayyidina Umar khalifah langsung jelema neangan cai berat cek Sayyidina Umar ulah di pareuman make cai waktu pertentangan antara masyarakat jeung Sayyidina Umar lain kudu di pareuman make cai di daerah ieu aya jelema nu teu zakat ulama nyaho tewak sieta hayo bawa ka dia sia ada zakat teh moal geuran zakat geuran dikaluarkeun pareum sorangan seudeuh pareum sorangan tah kebakaran eta ku ahli hakikat maka nyahoan lamun make blambir loba nu teu pareum tapi ku Sayyidina Umar mah ulah make jeung make di pareuman make cai sagala rupa moal pareum ribut heula eta tadi kalau demantak di pondok kabar ieu kapan kebakaran atuh tinggal si ieu bae ewak ieu ayo huluna kitu-kitukeun zakat sia ya Allah ya Rabbi lamun urang nyaritakeun antara zahir jeung antara hakikat antara zahir jeung antara batin jauh na luar biasa urang mah make perjalanan zahir bae lantaran ieu qalbuna can aya cahayaan Islam nancan aya cahayaan nah nomor kahiji tadi di mana-mana geus aya cahayaan bakalna hayang bae jeung resep bae ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah takwa ngaranna nomor kadua sadar kana papasten Allah nomor katilu puncakna ye di mana-mana Islamna aya cahayaan nyana berpikiran ka akhirat bae ninggalkeun dunia dibere tersep kana dunia wa mal hayatud dunya illa mataul gurur teu aya kahirupan dunia kecuali barang-barang tipuan geus lamun kiai eungkeuy-eungkeuyan ka pendopo neangan dunia kiai goblok tapi di sayur mah aya tiluan ngacung lib ulah diagan dunia abong-abong bisa ngaji abong-abong bisa baca Quran abong-abong nyaho hukum dipamerkeun pake neangan dunia eueuh cahayaan kiai tinggal kiai berarti ieu eueuh cahayaan tah Islamna encan puguh ngajamin ilmu nungtun kadang-kadang ilmu mawa ka neraka lamun ilmuna jadi hijab tina cahaya nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui inna dina indallahil Islam saenyana agama nu pikeun karidho ku Gusti Allah adalah agama Islam tetapi Islamna kudu anu aya cahayaan sakumaha tadi lamun Islamna aya cahayaan maka aya tanda-tanda hiji
tanda Islam aya cahayaan daek ngalaksanakeun parentah Allah embu ngalaksanakeun laranganana daek ngalaksanakeun parentah Allah ngajauhan laranganana eta berarti mulai cahaya nomor kahiji. Lamun naik cahaya nomor kedua sadar karena putusan Allah di diri urang atau soal harta atau soal penyakit atau soal naon bae nu patali jeung diri urang atau jeung batur tilok cegekan sebab kabeh ge geus aya tidak keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Cahaya nomor katilu ialah cahaya anu bener-bener mantep sehingga pikiranana langsung baik ke alam akhirat. Mohokeun alam dunia dibere resep kana dunia. Etalah nu paling istimewa cahaya Islam anu nomor katilu. Geus urang mimitian tina awal carana kumaha supaya cahayaan eta teh tadi cak Kangjeng Nabi geus encan maneh ngalaksanakeun hak Allah. Daon ialah mempersiapkeun jang maot mebeh datangna maot. Eta adalah memerlukan cahaya. Di mana urang salat berarti urang mempersiapkeun jang maot. Urang ngazakat mempersiapkeun jang maot. Urang puasa mempersiapkeun jang maot. Urang haji mempersiapkeun jang maot. Urang baca Quran mempersiapkeun jang maot. Urang tahajud, urang duha, zikir, maca sholawat, berbagai kehadean-kehadean yakni ngalaksanakeun ibadah eta adalah jang mempersiapkeun maot mebeh datangna maot. Berarti geus aya cahaya. Nah, tapi cek Kangjeng Nabi tadi teh inggis sanajan urang ibadah bae tetapi eueuh cahayaan ngan meunang capek doang. Ngan meunang capek doang tak perluna cahaya. Kos kumaha sih cek para sahabat Gusti Rasul eta meunang capek doang. Nah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah. Lamun urang ibadah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah naon bedana jeung salat budak leutik. Budak leutik ku salat mah salat bae pan teteh ge cenah salatna ge. Jatuh jauhun karena agungna Gusti Allah sok geura tangan budak leutik lamun taraweh teh Haji Pendi salat tarawehna masa sih babaturan eueur sujud di kitu-kitu pelerna eta kan berarti budak leutik sama salat kos kitu bah giliran nya ndek diuk diteuneunnan paratina kol bedug di dieu tah atuh kumaha eta karena salat budak leutik teh nyaho kaagungan Gusti Allah sadajan capek ibadah lantaran teu nyaho kana kaagungan Gusti Allah oko salatna budak leutik eueuh nanaonan. Jadi kudu urang teh memperhatikan kamaha agungan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nah anu mantap ibadahna ulah aya muatan-muatan. Geus sia kunaon eta getol amat maca shalawat dagang karung abeh laku. Da eta ngaranna ibadah eueuh nanaonan kos kitu. Capek tata ibadah kos kitu. Capek pen. Udah gitu ada. Atuh. Sakalina maca sholawat, maca kulhu, kukulak mah teu maca kulhu kabari. Bulan Rawah maca kulhu ngaji. Dibaca bae ku nyanes. Ditanya, ngaji maca kulhu. Hayang naon sih maca kulhu mah haji nu sabenerna. Rizki macet cenah ieu. Supaya rada jembar bae bisa sugan bae ku kulhu mah. Tah ulah kos kitu teh ibadah budak leutik teh mah TK. Capek eta ibadah kos kitu teh ibadah teu nyaho kana kemahagungan Gusti Allah. Geus bae urang mah ibadah salat ulah aya muatan dunia, ulah aya muatan-muatan selain lillahi ta'ala karak ta eta ibadah nu mantep. Geus aya cahayaan tah mun masih keneh muatan-muatan keneh bae mah cara nu deuk calon lurah. Calon lurah teh kuan bebereana pohara jasa eta teh nu kos kitu teh capek gawe teu kapake. Eueuhna naonan sebab sedekahna aya karena hayang naik jabatan. Kitu kene calon bupati, Gus Pugu calon presiden. Tama. Haji penmentas ieu maka ditupan. Ka istana tolol henteu. Mending mun dibere henteu deui. Dibere onam. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ala kadar gambaran hirup
sakumaha tadi sahabat menta ilmu anu istimewa ternyata cak Kangjeng Nabi ulah hayang ilmu istimewa geus bae persiapkeun pelaksanaan ibadah jang menghadapi maut eta ilmu paling istimewa. Adapun kadituna lah cak Kangjeng Nabi gampang nu kadituna asal etana hebat karat ngan ulah ibadah ngan sakadar sigada hungkul tapi kudu didorong ku cahaya neangan cahaya na dua cara hiji langsung boga guru aya nu nuduhkeun nomor kaduana babarengan jeung nu geus bisa insyaallah cahaya tersebut bakal nyinaran saetik engke bakal ngarti. Ketika orang geus ngarti berarti geus aya cahaya teu karasa neangan guru mursyid mah hese urang atuh babarengan besok geura urang lamun sering jering babarengan jeung Haji Pendi bakal karasa karung ayam memang ngarti ieu karung ayam cek nya teh ieu mah dodet jauh ka dodet segala nah ieu takos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah persiapkan amal-amal jang maut samemeh maut geus maut cara almarhumah Nyi Siti Murdiah kabeh nu dibawa imah nu dibawa salaki ngan sakadar nganterkeun ka kuburan ku ari paring doa anak kitu kabeh tatanggangan sakadar ngadadahan nu milu aslina ka kuburan mah salatnya na puasanya na zakatnya na sodakoh manehanana milulah ka jero kuburan teh ternyata orang di jero kuburan teh anu sok disebut-sebut cenah urang di jero kuburan teh sempit horeng lega cenah di jero kuburan teh panas horeng tiis cenah di jero kuburan teh poek horeng caang cenah di jero kuburan teh urang sorangan horeng rame biasa di jero kuburan teh masya Allah bohong eta nu nyebutkeun di jero kuburan sorangan bohong nyebutkeun di jero kuburan poek bohong nyebutkeun di jero kuburan teh panas bohong ternyata Imam Ghazali nyana nyaritakeun di jero kuburan horenganan rame caang rame biasa sehingga nyana ngagerokeun ceng-ceng ka dieu sia ka dieu rame amat cek nya ka dieu mana ieu kasep amat saha cek nya ieu kula salat teh ieu kula ngabaturan mamang cenah geus terus bae insyaallah terus datang ke mahsyar datang ka ditimbang ulah batur ya Allah ieu ieu saya ieu kula zakat cek nya ya Allah ieu kula tahajud teh ieu salat hajat masyaallah barang Haji Pendi teh di jero kuburan ieu saha jore amat nya hideung nya jore nya culean deui ya Allah cak Haji Pendi saha jore amat ye bahasa pan batur mah haji ieu batur juana aya eta nyadakeun si mbak teh ya batur ieu ya Allah ya Rabbi bakal ngabaturan urang di jero kuburan bohong urang hasud urang henteu salat urang teu zakat urang bakal ngabaturan urang sok renungkeun ku urang ketika urang di jero kubur bakal boga baturna urang nokos kumaha bakal ngabaturan jasa mangkaning eta ketika urang sering ngajembarkeun batur jembar kuburanana jelema datang Assalamualaikum Waalaikumsalam naon ye duh kula di kamari candar masyaallah atuh lain bebe aja di kamari ya cukup teh 500.000 Pak ieu tah alhamdulillah Pak Haji masyaallah kesia lamun teu boga deui senang hate geus jembar jero kuburan datang ka Haji Pendi Waalaikum Waalaikumsalam naon ye kula di kamari candar boan sia ye atuh neangan cara aing coba derek neangan sih atuh geus mabur sia ka ditu lah masya Allah cek ugal ledeng Haji Pendi eta jempitkeun batur sempit di jero kuburanana ya Allah ya Rabbi urang ayeuna nyieun masjid dan kipas di masjid tiis jelema maca sholawat ka tiisan komo AC nu ngaji ka tiisan komo AC di jero kuburanana tiis
ya Allah malaikat ieu ti istis daun eta teh cek malaikat teh ta kipas anu di masjid bo nyaho kieu mah kula meuli AC cekna ieu kipas anu dipasang ku kula teh anu make nu jore teh eta kipas lagi haju leumpang lagi kotek asal dikencengkeun we geus teu bisa muter janana ya Allah eta kos kitu ge tiis aduh nyaho kitu mah kula meuli nu bagus cek malaikat keur ieu sia tah kitu kaji pedi bapan nyana mah lain meulikeun nan kipas malah kipas di masjid dicokot atuh panas kana mah di kuburan atuh cek jangan kaji pedi malaikat ieu naon li panas nah maling kipas ya panas mentek sih ada ngaji ke masjid gede ai bebejana mah ka masyarakat teu diganti datang ka kuarin teh datang ka saiki orang diganti ge we mengkonon sirama nah aya ustad maling ih heran itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jang gambaran urang di akhirat geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi urang iman ka Kangjeng Nabi percaya ka Kangjeng Nabi urang beragama Islam tinggal cahaya na ayat henteu sehingga urang bisa ngalaksanakeun naon keyakinan urang sebab aya jelema anu iman ngan disungut doang tapi di jero hate mah henteu munafik wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin tidak sawarehna manusia wa minan nasi may yaqulu aya jelema nu ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir abdi iman ka Allah iman ka yaumil akhir padahal mah wa ma hum bimu'minin teu iman munafik tah mah aya jelema anu iman mah iman ka Allah munafik henteu tetapi eueuh cahayaan imanna Islamna eueuh cahayaan imanna eueuh cahayaan berani manehanana teu ngalaksanakeun kayakinanana nah ieu hampir-hampir urang kos kitu tak kabeh iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman kana naon anu diucapkeun ku Kangjeng Nabi tetapi ngalaksanakeunna henteu kunaon eta ieulah eueuh cahayaan di jero kalbu urang Islamna teu aya cahayaan imanna teu aya cahayaan sok wari mulai bongkar geraku urang supaya aya cahayaan Islam urang aya cahayaan iman urang aya cahayaan Islam babalikna engke kana zahir iman babalikna engke kana batin kana ruhani Islam jeung iman di mana sapagodos pada aya cahayaan wah bakalna istimewa jasa zahirna bagus batinna ge bagus kuayana sakitu teanganlah cahaya di mana sih ayana cahaya di pondok-pondok pesantren tah kadeleuna mah pondok kos ge teh hina jas tapi horenganan anu ngadatangkeun ka surga kos kieu alhamdulillah kos pondok mah tolol siang pondok daran doang kampung pondok salilana bodoh heran eng mah tuh ya urang lamun ningali gedung wah universitas wallahu alam ngadatangkeun ka sorga panteu mentereng hebat gedung-gedung menjulang urang ka Jakarta ieu sing ngadatangkeun ka sorga panteu ketika urang leuleuh kantor DPR isi ka sorga panteu kantor ieu tapi lamun urang leuleuh majelis taklim leuleuh pondok hina kadeleuna justru melalui ieulah pintu-pintu surga terbuka teangan cahaya di pondok-pondok pesantren model kos sekarang hina kadele ku pandangan mata tetapi mata batin di mana geus cahayaan ieu teh lain sakadar pondok pesantren tapi ieu teh adalah raudhatun min riyadil jannah seperti etalah ahli-ahli Allah teu perlu mewah-mewah ketika aya teu perlu dibangga-bangga nu penting ieu adalah ngamakna anak-anak gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu urang diundang ku almarhumah Ibu Murdiah maksudna mepelingan ka urang wahai ahli-ahli cayur kula geus balik kalbur asli ente ge bakal baralik ternyata nu ngabaturan kula di jero kubur amal-amal kula amal salat amal puasa amal zakat
amal-amal sodaqoh jeung sajabana, amal ngaji jeung sajabana. Santri mah ujang ka neraka sebenarnya. Santri mah ujang ka neraka, santri mah kajeun HS bae di kobongna surga. Tuh, cuma percaya waduh segala naon. Ye. Atuh cara bae cicing lagi di taman surga deuk kumaha atuh. Ujang ka neraka. Teman-teman santri mah sanajan amalna jore pan di ka nerakakeun. Begitu deuk diasupkeun ka neraka aya utawi. Ye, utawi geus kieu mah segede peureut. Ieu naon dia? Ye, kula utawi nang nyieu jurumiah di utawian. Nah, cek malaikat naon sia? Ieu utawi ieu. Cek jana teh kula teh ieu saksi bahwa nyana teh di pondok pesantren. Hindah deui ka lawang nu ieu. Utawi aya deui bae di dieu. Terus we unggal lawang utawi iku. Malaikat ge sebeleun nya jagana. Ya dijagaan ku utawi iku bae. Bebe jaga Gusti Allah, Gusti ieu ya utawi ikuan. Lah ka surgakeun habek tuh. Yeay, batak santri wah ujang ka neraka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang doakeun Ibu Murdiah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah sehingga nyana bisa tentrem nikmat menikmati naimul kubri. Kitu keneh keluargana mudah-mudahan dibere salalabar tur tawakal tur urang kabehan ge mudah-mudahan dibere cahayaan hate urang sehingga bisa nempo jeung ngalaksanakeun kana perintah-perintah Allah. Belah dituna mah kurang mudah-mudahan kabehan husnul khotimah di akhirat, orang kabeh menuju surga di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapkeun cahaya, setelah siapkeun cahaya laksanakeun melalui cahaya tersebut jang persiapan maut abeh urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa abdil hadaran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha waghsilha ya Allah bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkiha minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyad minad danas waftah babas samaa'i li ruhiha wajafil ardu an jambayha walakin hal amna wal hujjata yaumal qiyamah. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.